dina perjalanan Tuan Syabdul Qodir Jailani. Ari Tuan Syabdul Qodir Jailani teh dicaritakeun dipaparin buku pikeun nuliskeun murid-muridna dongkap ka yaumil kiamah. Dicarioskeun dina Bahjatul Asrar Sayyid Abdul Qadir ngadawuhkeun kieu kaula dipaparin buku ari kedena satungtung paningali nyaeta pikeun nuliskeun ngaran murid kaula nepi ka poe kiamah jeung mun geus dipasrahkeun ka kaula geus jadi boga kaula jeung lamun murid kaula hanteu alus kaula anu alus demi kemuliaan pangeran kaula leungeun kaula hanteu lesot tina sirah murid kaula sanajan kaula aya di masjid murid kaula aya di masjid lamun murid kaula katembong auratna tangtu ditutupan ku kaula demi kemuliaan pangeran kaula dina poe kiamat kaula arek nangtung di lawang jahanam bisi aya murid kaula anu diasupkeun kana jahanam karena Gusti Allah maparin ka kaula yen murid-murid kaula moal diasupkeun kana jahanam saha anu ngaku guru jeung mahabah ka kaula anu bakal kajadian dina tahun eta dicarioskeun dina Bahjatul Asrar Sayyid Abdul Qadir hiji waktu ngalayang ngawang-ngawang di luhureun mangrebu-rebu jalma dina majelis anjeunna nyarioskeun kieu hanteu bijiro mata poe angin mere salam ka kaula jeung unggal datang tahun anyar kudu bae mere salam ka kaula jeung nyaritakeun naon-naon anu bakal kajadian dina eta taun jeung datang bulan tuluy mere salam ka kaula jeung nyaritakeun naon-naon anu barang anu bakal jadi kajadian dina eta bulan jeung datang minggu jeung datang poe mere salam ka kaula jeung nyaritakeun naon-naon anu barang anu bakal kajadian dina minggu jeung poe demi kemuliaan pangeran kaula. Jalma-jalma anu bagya anu cilaka kabeh diangsongkeun ka kaula jejelmaan panon kaula aya di Lauhil Mahfuz jeung kaula telem dina lautan ilmuna Allah jeung lautan usahadah jeung kaula hujajna Allah kamaraneh jeung kaula anu jadi gaganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung kaula ahli warisna di bumi